kadanan cara Ki Bustomi karena Ki Bustomi teh lain ngajina gagahna baheula kadira aja pinter ngaji da kaya hoa zamannya na gelut jeung jaro karis nyahoon kabeh ku memang kagagahan Ki Bustomi begitu nyana diudag jaro karis Bustomi naik hartok jaro karis naik siji lima mobil jawara tuh hadang tembak ceget turun ke Bustomi di harapan jaro karis sakitu buagahan pestol mawa kaulinan bisa pikingna atuh Soeharto di tukangna behe harapan aja sorbanna dikebutkan set di Bustomi ya 5 cek jalan mana nu asli aing ulah waka dulu telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu asli na aing geus tunduk ka sia Ki Bustomi eta pestolna raga kahana je Ki Bustomi jaro karisna pestol raga plek oh ditah nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah teu kudu ye sorban kula ge nu kos kitu dipikeun ka Haji Pendi kunyana pake ngebutan jahe bae aduh teu beres tuh lamun urang baheula inget akhir zaman Belanda diserang Banten sorban kiai saha nu lompat ka laut ingetan teu lompat ka laut haju sorbana nyana teh di laut teh eta sorbana pake ngawadahan peluru di laut pada langsung dibawa deui ka darat Belanda lalumpatan kabeh aja sorbana dibikeun ka murid tah jang sia mau murid geus bungaheun biasa pake ngawadahan kalapa nya ya Allah ya Rabb Masya Allah para hamba-hamba Allah nu diijabah doana saat-saat urgen wah teh ya nah iyalah tenor ti Ki Bustomi bangsa tahun sabaraha kula keur beujeuhna gitu ya 81 82 ta eta kahebatan Ki Bustomi harita bah kapanggih teh jeung abah di dieu ka dieu pan babaturana carita Ki Bustomi bae aya abah mah babaturana jeung kakakna Ki Bustomi mah adina lamun ka Ki Bustomi titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beas dah make celana pendeknya nanti deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ka jandela mana kakak ya biasa balik deui nya manggus ka ditu geus teu kadeuleuan cakakana aya duit teh mana ibu dah diudag deui wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh poho cak jana teh orang ngahaja heureunnya eta Ki Bustomi kadira alakrab abah kakana jeung Ki Bustomi eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku abah di lalaga eta babacaan nu mana anu pake harita teh boh kiai masuk kitu enteh nyaho babacaan anu mana dibacakeun tah moal dibacakeun ku aing direkam sia parang sana oh Ki Pudoli geus kieu bae naon
tuh kudu ojol jeung sapi atuh. Aja geus beres, wah ulah sok dibaca sambarangan sakramat teh. Sok diturun-turunkeun kos kitu mah. Seuri we henteu cek kitu. Tuh, eta lah aya babacaan jang perang. Mantak ke lawan perang atuh emang kumaha kitu kiai mah tuh tenang we. Sia tila. Kiai mah embung tila. Teu beres tuh kiai. Brengsek. Tah, ieu lamun imah misah nu ngajagana aya ngan dhaif la yubali atuh henteu dipeduli kos kitu mah anggap eueuh nu ngajagaan. Ya Allah ya Rabbi. Tuh ya tawa aya nu ngajagaan jelema kuat imah misah, kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan bujana beutang geus dibeten-beten hu kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju ngejat kotokan termasuk nyana na ngejat deui. Tah eta kos gitu tah ieu gagah ya kibu sobeta keur ngawirid eta tah ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna. Namun orang ripai colok pan make jarum cek mun masih kene asup cabut lamun aya getihan kene can jadi colok cek make jarum namun cabut jarum geus getihan lulus berarti nu paling lulus bet colok jarum tidak asup eta karak ripaina jadi eta lamun hiji ripai kos kitu Haji Pedi pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum mah luhur teuing make bulu-bulu eta make naon kitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah nah asupkeun ka asup tah juga tihan teh lulus eta kakak geus teu dianggap kusasa ge geus teu dianggap. Nah, ibu story lain begitu tas kawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter. Ngaragakeun maneh. Ge, emang kumaha gitu. Naik ka tangkal kalapa jara mah lantan lenger ti leuletik naik wae aing paeh-paeh hirup-hirup geus. Ah, datang ka luhur ngaragakeun maneh. Beug we. Ya teh naon tah? Ku yakinna ka ilmu. Sarua aja pede gegernya gitu ngawirid naik ke tangkal kalapa naik datang ka luhur nya embung ngaragakeun maneh endahan ngaladowegan set kumaha datang ka kuari nu ngajadikeun satpam macan tah ya Allah ilmu datang ka kos gitu teh ilmu itu ilmu teh kudu dicoba tuh lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya kaulinan kata tunjak-tonjok tungkas tangkis golok ayo golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna lamun misalnya saya main di handap zuat kabacok nyana bisa gitu tidak guru siapa kakarak sakitu bae ge cekel usap beres karak guru beneran ieu mah sasatak kabacok yeuh teu sia mah kena ini kumaha geus kieu Allahu alam guru teu bertanggung jawab guru geus di guruan kos itu mah teu bertanggung jawab atuh guru waduh teu beres tau guru ya Allah ya Rabbi eta guru pencak
kesaktian Indonesia ia terketahui nu sebenarnya mah zaman Belanda. Ya orang Belanda jarago orang Indonesia mah. Sebab orang Indonesia mah lamun eleh dihareupan di tukang. Dibongohnya nama awas aing eleh dihareup ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia. Blon kan kos kitu ngaranna. Tah eta orang Indonesia. Dah. Ieu aya nu ngajagana kuat-kuat nama kuat imah misah nu ngajagaanana ayat tur kuat cuman imun molor hees tita ngajagaan hees teh jadi eta lain lamun aya jelema nu ngajagaan imah aja dipaling nyanana hees pigueur hirzi teu dipotong leungeun nu malingna tuh atawa gagah-gagah nama kauyun naimun wa mugolakun itu lawangna ditutup dikunci nyanana sarua kuat hees tur dikunci sarua bae oh mau dibuka mah etalah wa illa fal. Jadi lamun ayam maling ulah dihukumi sendiri. Laporkan kanu berwajib polisi, bawalah ku polisi ke kejaksaan. Didinyalah mulai diperiksa keabsahanana. Iraha malingna di mana aya penjaga eueuh beurang teu peuting penjagana kumaha arak engke kanyawan engke diputus ku hakim oh pigueur hirzi berarti teu dipotong oh pi hirzi potong leuwih kitu polisi mah di urang lain titah ngaberesan negara secara Islam di urang mah ngamankeun bahasana ge ngamankeun. Jadi nu penting aman di kumaha teh di kumanya nama asal aman bae negara. Sebab dina mah ti ditu ge ngamankeun. Sakadar ngamankeun maling. Penting ulah kanyawan aman. Beres geus, polisi ngamankeun doang nya nama. Aya orkes joget penting aman. Lain-lainnya nama lain diperintah ti tadawa ngamankeun. Ngamankeun mabok penting ulah kajauhan ku sasa aman komo lamun nyana dibere aman sentausa saya jadi di negara urang teh ya polisi eta teh penjaga negara dalam negeri sakadar ngamankeun ulah aya huru-hara eueuh motif agama jangan ngamankeun doang matak iya urang kuari serba salah sebab aya pengamannya neku kumaha ge teu bisa kebab lantarannya nak sakadar ngaman ke negara ulah milu ka dieu ulah milu ka ditu sebab negara urang negara demokrasi geus kulantaran ngamankeun masjid besiaya nu nyerang amankeun gereja ge amankeun kelenteng amankeun vihara amankeun rangda amankeun nu penting aman ini bahaya nih jahe nih kamu aman kan saya aman kan udah di rumah saya aja ya aman udah yang penting aman eta negara urang geus kitu itu bisa diandalkan yang berjuang tuh bisa sakadar ngamankeun gitu di negara orang sarua abri ge mantap nu ngendalikeunana lamun nu ngendalikeunana atuh nasionalis milu nu ngendalikeunana di urang teh kitu komunis milu nu ngendalikeunana kapitalis milu nu ngendalikeunana muslim bakal milu sebab di henteu-henteu ge muslim mah aya kecenderungan bae ka agama lamun nu kuat selama ieu urang boga presiden teh ya kieu-kieu bae
Jadi napas agama nate kadir itu. Ketika Islam milu ka Islam. Ketika gitu naon ngaranna Kristen milu ka Kristen. Itu jelas.